Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Ki Ruminta. Keun ku dewek urang pulikeun deui euy. Ki Jamrong tembong, bibirna langsung kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Seteng berasa des. Tina panon Ki Jamrong aya dua sinar warna bodas bijil, buleud sagede keleci. Terus nembrag kana dadana si Nyungsang. Saterusna si Nyungsang oge awakna dadak sakala pulih deui bisa deui gerak. Alah, syukur Ki euy. Awak kuring geus pulih deui ye Ki. Jadol teh gara aki-aki nurus tunjung ngajarikeun awak kuring jadi matung Ki. Heup heula ngomongna euy. Tong di dieu ngobrolna geura. Di jero imah mending oge hayu. Jeung marane opatan wayahna we kudu daek dititah ku dewek ayeuna mah euy. Sok pangnyangukeun liwat jeung pangolahkeun ieu uncal masing ngeunah pasak ku seling sakabehnya. Ceuk Ki Jamrong geus wani deui we nitah ka anak buahna si Nyungsang mun parang aya kadinya teh. Duh, tapi Ki, tapi kunaon deuleu? Namu mul sia dititah ku dewek teh ha? Ki Jamrong rada muncereng. Sanes teh sanggem Ki. Tapi ieu kuring sadayana teh nuju nyeri dada alatan tatu di jero Ki. Oh gitu. Sok atuh nonggong kabeh heulanan, nonggong kabeh. Ku dewek juang pulikeun heula tatuna euy, sok nonggong. Mangga siap Ki, siap. Ki Sebelu jeung anu lainna terus maralik nonggongan ka Ki Jamrong. Si Nyungsang cicing we nempokeun Ki Jamrong anu keur kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Set berasa dua sinar bodas barijil deui. 5 kali dibagi ka 5 urang jalma anu keur naronggong nembrag kana walikatna masing-masing. Siut des kejelok. Tina baham anu 5an terus patinggara jelok getih hideung tur kental maseuhan kana gado. Kabeneran tergosna geus pada dilaanan kabeh saprak tepi ka eta tempat. Si Sebelu sabatur-batur bungaheun geus cager mah. Dak we kabeh barang gawe nahonan nahonan kahayangna Ki Jamrong ngolah daging uncal jeung ngaliwat. Si Nyungsang jeung Ki Jamrong geus araya di jero imah ngobrol dariana keranan. Si Nyungsang kadenge harita teh anu keur cumarita. Dah, jadi anu ngabalukarkeun awak kuring teu bisa gerak teh alatan aki-aki anu make peci Ki. Awakna jangkung ngalegenceng 2 meter maya Ki. Make kampret hidung jeung pangsi hidung. Leumpangna make iteu kitu tak Ki ciri-cirina teh Ki. Sakadapan mah Ki Jamrong ngahulang bangun aya anu keur dipikiran. Ngeunaan ciri-ciri jalma anu diomongkeun ku si laing bieu. Dewek yakin eta teh hiji ciri jago kolot anu salila ieu kungsi kadenge ngaranna ku dewek euy. Ngan dewek can pernah kungsi tepung jeung manehna mah. Oh, nasaha kitu jalemana teh Ki Guru? Da kuring mah lebeng. Nya ka kuring mah lebeng teu ngabejakeun ngaran-ngaranna acan. Nepi ka ditu oge teu ngabejakeun Ki. Ninggalkeun kuring kitu we nalika awak kuring jadi patung teu bisa gerak Ki. Eta jalma teh mun teu salah mah katelahna Ki Ruminta. Turunan ti si Andi si jago tutugan mun teu salah mah eta jalma teh euy. Baru eta teh Ki Ruminta teh Ki Guru. Nah kunaon kitu. Nah selain oge kungsi ngadenge kana eta ngaran. Oh nya. Ingat aya nama Ki. Ingat.
ngan ari panggijeng jalma nama nah abad lebengnya teingat karena ciri-ciri eta mangkluk ki. Umur sia teh can oge kolot tapi geus poan geuning ilaing mah. Tapi geus lah teu kudu dibahas deui. Ayeuna karep silaing arek kumaha ye. Nah eta jalma teh arek disusul atawa kumaha? Nya ari kahayang mah eta jalma teh disusul ku kuring ki dibarengan jeung ki guru lah. Pangwarahkeun eta jalma tuman ki. Jadi tujuan silaing sabenerna teh arek kadukeun dewek jeung eta makhluk nyucang. Lain kitu ki guru lain. Maksud kuring mah kieu ya ki. Ki guru mah geus puguh hiji jago kolot anu legok tapak gendeng kade. Beureus sebeuh ku pangalaman. Beda deui jeung kuring budak kamari sore anu atah kene dina sagarupana ki. Da salah silaing ku guru ilmu kadewek teh. Ukur cangkangna we wungkul. Mumul ngalap jeung eusina. Geblag sugan maneh mah euy. Ari ki guru ngadon gegelentem kitu. Can waktuna we meureunnan ki. Kuring lulus sapinuhna jadi murid ki guru teh can waktuna. Tapi taya salahna ki. Kuring minang salaya ka ki guru. Pangwarahkeun jalma anu ngaran Ki Ruminta lah ki. Sangep barena oge dewek mah kudu nurutkeun pamenta maneh. Geus kaitu mending oge mulang di we. Jeung teangan cara nya ilaing dengan cara anu sejen. Kumaha karep andika we. Dewek geus teu hayang milu ilu biung deui kana urusan dunia luar. Panseling oge geus apal yen dewek teh geus bosan makalangan di dunia kajawaraan. Nya andi teh ki mani tega pisan geuning ki guru mah. Teu bela geuning ayeuna mah ki jaba ngusir deui ka kuring teh ki. Bungan saha atuh guru kadewek tapi tara tekun. Pelang kereles we, pelang kereles. Lagu butuh datang. Ieu sabenerna mah dewek teh geus hoream diunggahan deui ku maneh teh. Ku ciwa ti basa eta na kene. Jeung we ayeuna mah mending oge gerak baralik. Tong lila-lila teuing aya di dieu. Bisi dewek teu kuat nahan amarah terus nindak ka silaing. Ki Jamrong nyaan ngabijilkeun ka ambekna teh ka si Nyungsang. Anu dianggapna murid tara tekunan diajar jeung ngamangpaatkeun wungkul tanaga katut pangarti nu jadi guruna. Si Nyungsang rada nyeek beureum beungeutna. Hate asa dibeset jeung peurih. Lantaran kudu jadi guruna ngadon diusir di titah mulang. Sakitu geus sabaraha kali si Nyungsang menta hampura angger teu dipalire. Nya ari ki guru geus embung mah ngabantu kana kasusah kuring. Nya taya bayana. Ayeuna kuring mulang ieu ki guru hampuranya bisi kaganggu waktu jeung tanagana ki. Si Nyungsang gancang cengkat tina tempat diukna. Geus sarua embung nempo guruna anu ngadon kekerot nahan amarah. Sedangkeun di luar si Seblu jeung anu sejena nalika masih keur ngaliwat jeung ngolah pasakan karek oge brus. Ujug-ujug nempo si Nyungsang nyamperkeun bari jiga anu keur nafsu sarta ngangajak balik gagancangan ninggalkeun eta patempatan. Naku naon Kang? Aya naon ieu teh berciga nu keur nafsu kitu geuningan Kang? Mana Ki Jamrong? Nah teu nuturkeun ka urang. Lain rek ngita ngabantu lain Kang. Ceuk si Seblu bari kapaksa cengkat nangtung dituturkeun ku nu sejena. Mudag si Nyungsang anu leumpang ngagedig mawa hate anu pinuh ku amarah jeung hancap pagawean mah cul weh pada ngantep. Tuturkeun dewek euy. Ulah wakaloba tanya ayeuna mah tuturkeun we. Tembal si Nyungsang pondok, si Seblu sedih teuteup jeung pada baturna teu wanian deui cumarita. Jog anjog ka hiji tempat anu disebut lembur Hujung. Ngaliwatan lembur Cikijing anu jarakna kawilang rada jauh oge ti leuweung tiis mah. Kayaan jalana masih diamparan ku taneuh beureum. Can diaspalan kawas zaman kiwari.
tarumpil keneh tempatna oge loba batu katu tatangkalan anu rajeg di sisi jalan. Si Nyungsang tetela ngajugjugna ka eta lembur teh sabab arek nepungan hiji dukun lepus anu katelahna Makana. Tempat imahna nyingkur deketin pasawahan henteu ngaronyok jeung imah warga milih paanggang be misah jeung anu sejen. Kira wanci kasorenakeun harita si Nyungsang tarpi oge. Si Nyungsang jeung si Seblu sabatur-batur geus araya di imahna Makana anu kadenge keur cumarita ditujukeun kanu anyar datang. Nah aya angin ti mana ieu teh? Ujug-ujug aya murid Ki Jamrong ka dieu. Bu aya maksud anu tangtu meureunannya. Tetela Makana oge geus wanoheun pisan ka si Nyungsang teh. Jeung nyahoeun yen si Nyungsang teh muridna Ki Jamrong anu sarua geus lila silih pikawano. Si Nyungsang gancang nempas harita teh. Ulu, nyebut deui kuring muridna Ki Jamrong mah. Ayeuna mah kuring teh geus teu hayang diaku jadi murid deui ku Ki Jamrong teh ge. Mah sanggup lah mah. Tempas si Nyungsang ngagetkeun pikeun Makana oge si Seblu katut anu liana. Kunaon si Nyungsang bet jadi kitu geuningan. Kela. Nah maneh bet murtad kitu kanu jadi guru teh Nyungsang. Hayang kawalat. Cek Makana bari neuteup seukeut ka si Nyungsang. Bungan manehna mah dipenta tulung teu daek nahonan. Ngadon ngusir ka kuring oge bari tutunjuk sagarupa mah. Baru nah dipentaan tulung kumaha ku maneh eta Ki Jamrong teh. Nah bat mu ngabantu kitu kana kasusah maneh. Makana nyelok. Bos ama tong loba tatanya ayeuna mama. Ieu lain urusan maneh deuleu. Ayeuna tujuan dewek ka dieu teh lain hayang loba ditanya ku maneh. Tapi dewek teh arek ngita maneh pang nyantetkeun si Jamrong sing nepi ka modar mah. Mungguh di luar dugaan harita Makana ngaranjuk kaget sabab si Nyungsang ujug-ujug nodongkeun peso balati bari ngarongkong ngadeukeutan ka Makana anu pira kahalangan ku meja tempat sasajen. Tungtung peso balati seseukeutna diantalkeun kana beungeut Makana dipake ngancam. Atuh pogoe Makana teh jadi soak. Untung teu ngompolan maneh oge diancam kitu ku si Nyungsang. Panona burial buncelik waktu nempo peso balati antal kana beuheungna teh. Tuh, ampun Jang Nyungsang, ampun. Pamenta ujang dicumponannya kumaha. Nah, ade lamun kitu mah. Berarti maneh teh nya keneh kana nyawa. Sok montong loba tatanya jeung lila gawe deuleu. Sok grapot daranta si Jamrong teh mah. Tembal si Nyungsang peso balati nama tuluy diselapkeun deui dina balik bajuna. Ari Makana puguh lain ahli dina widang wela diri. Ahlina ngan ukur dina ilmu perdukunan wungkul. Matak diancam kitu ku si Nyungsang teh langsung nurut. Teu lila pledug. Hasil parupuyan dina dupa mulak menikandal nalika ditambahan menyana ku Makana. Kurun terang Makana mapatkeun jampe pamakena. Diselang ku nyebutkeun ngaran korban anu jadi tujuan sarta ngawujud jadi hiji panyakit anu sanggup manteni korban dina hitungan menit. Sedengkeun Ki Jamrong anu keur ditujuna keur mageus lapar hayang dahar kapaksa ngolah deungeuna jeung ngaliwat teh dianggeuskeun ku manehna geus beres deker we dahar. Ngan karek oge 5 huap meureunan daharna teh. Ujug-ujug karasa beuteungna nyeri. Tina liang bujalna aya anu nyurungkuy. Mangrupakeun langgir laleutik campur getih. Nandakeun santetna Makana geus tepi kana sasaran.